Satiap bangsa pasti miboga budaya sewang-sewangan anu ngabedakeun jeung budaya bangsa liana. Budaya mangrupakeun buah tina proses pamikiran manusa. Budaya bijil tina cipta rasa jeung karsa manusa anu dijadikeun pamatuhan jeung kabiasaan dina kahirupanana. Kulantaran manusa makhluk sosial anu merlukeun manusa sejena, mangka budaya miboga pangaruh anu kacida gedena dina kahirupan sosial manusa. Numutkeun William A. Haviland dina Sunjaya nyebutkeun yen masyarakat nyaeta sagolongan manusa anu nyicingan hiji wewengkon jeung miboga budaya anu sarua. Hartina bisa sok teh disebut hiji masyarakat lamun miboga kabudayaan jeung pola hirup anu sarua. Aya 7 unsur-unsur budaya anu hirup dina sistem kamasyarakatan. Di antarana nyaeta anu kahiji sistem kapercayaan, anu kadua ilmu pengetahuan, anu katilu sistem sosial jeung organisasi kamasyarakatan, anu kaopat basa, anu kalima kasenian, anu kagenep sistem pakasaban, jeung anu katujuh sistem teknologi. Tina mangrupa-rupa kabudayaan anu hirup di masyarakat kalawan dina waktu anu lila, mangka masyarakat ngabentuk pola-pola tina unsur-unsur budaya anu 7 bieu. Salah sahiji produkna tina budaya nyaeta folklor. Folklor nyaeta adat istiadat anu diwariskeun kalawan turun-temurun bari teu dibukukeun. Folklor kabagi jadi 3 nyaeta folklor lisan, folklor satengah lisan, jeung folklor non lisan. Dina budaya Sunda ti zaman baheula loba kapanggih kecap atawa lalampahan dina kahirupan sapopoe anu dicaram. Tah nu kitu sok biasa disebut ku istilah pamali. Pamali kaasup kana folklor setengah lisan. Pamali miboga hubungan jeung kapercayaan masyarakat Sunda. Ngajauhan tina hal pamali mangrupakeun bagian tina kahirupan sosial budaya urang Sunda. Kabiasaan samodel kieu pakait jeung prinsip-prinsip urang Sunda saperti tarapti, siloka, somoyah, jeung handap asor. Memang dasarna hirup urang Sunda mah sok loba itungan, hartina henteu getas harupateun. Dipikir heula bulak-balik supaya jauh tina mamala. Tina sababaraha hal anu dianggap pamali ku urang Sunda, aya anu nepi kiwari masih dipercaya jeung dilakonan. Sok sanajan bener atawa salahna dipasrahkeun deui ka pribadi sewang-sewangan, sabab aya sababaraha hal anu dianggap mitos. Parendene kitu, di luar konteks mitos, pamali miboga tujuan anu hade, nyaeta supaya jelema waspada jeung teu gagabah. Pasti di antara urang masih kene aya anu bingung ku istilah pamali ieu. Pamali bisa dihartikeun nyaeta hiji pantrangan atawa larangan, atawa oge bisa dihartikeun yen pamali nyaeta hiji pantrangan tina hal-hal anu numutkeun tradisi atawa budaya ulah dipilampah. Sabab lamun dipilampah bakal nyebabkeun datangna mamala jeung hal-hal anu teu dipikarepkeun anu tumiba kanu milampahna. Aya oge anu ngartikeun yen pamali teh nyaeta hiji pacaraman anu dijadikeun alat keur nyingseunana barudak supaya teu wani ngalawan jeung ngarempag kana omongan kolot-kolotna. Aya sababaraha ungkapan pamali anu geus teu birek deui sok diucapkeun ku kolot-kolot urang, saperti ulah neuk-neukan kuku peuting-peuting. Harti pamali nu bieu nyaeta pacaraman supaya ulah neuk-neukan kuku dina waktu peuting, sabab sok dihareuwangkeun anu milampahna jadi kering.
Urang kudu merhatikeun konteks ayana ungkapan pamali ieu nyaeta dina zaman di mana alat-alat keur nyaangan imah samade lampu jeung sabangsana langka. Anu pastina dina waktu peuting mah bakal poek mongkleng. Jadi, kacindekanana pamali ieu pakait jeung rasa hariwang, lain malah kuku anu diteuk-teuk kalahkah kulitna sabab teu kaciritea. Ulah cicing di lawang panto. Biasana ungkapan pamali ieu sok aya tutuloyanana saperti ulah cicing di lawang panto bisi nongtot jodoh. Sacara logis, memang eueuh pakuat pakaitna antara cicing di lawang panto jeung teu meunang jodoh. Tapi urang tetep kudu ngajenan kana budaya. Ungkapan pamali ieu oge aya unsur atikanana. Sabab, lamun urang cicing di lawang panto, pasti saeutik gedena bakal ngahalangan batur anu rek ngalewat. Ulah kaluar sareupna. Pamali ieu sok dikaitkeun jeung kajadian diculik dedemit atawa jurig. Memang bener, dina ageman Islam, setan, jin jeung baladna sok kaluar dina waktu magrib atawa sareupna. Bisa jadi kolot baheula nyaram barudakna supaya ngampih ka imang sewang-sewangan, sabab ari waktu magrib mah lain waktuna keur ulin deui tapi meujeuhna ngaji jeung diajar Al-Qur'an. Pungkasna mah pamali teh mangrupakeun hiji warisan karuhun urang anu wajib dimumule ku urang, sabab dina kanyataanana dina pamali loba unsur-unsur atikanana anu pastina saluyu jeung prinsip-prinsip urang salaku urang Sunda.